dua nana deh 100% sewang 50 gumulung dina atina. Mai ulah nangis atuh. Kang Is mah resep ah. Kang Is kumaha? Mamai teh pelakor meureun. Mamai teh rebut. Mai tong kitu atuh ah, cek Ismet. Sirah mamai dicengkatkeun ditetep seukeut panon nu buleud cureleuk teh. Talaga nu tadi ngeyembeng ayeuna geus budal. Limpas mitra teu ka Bandung. Anjeun setia gumela taya sudahna dumati anjeun kumarti babati rejeng asihna. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Kang Is mah hoyong gaduh anak mai. Ceuk Ismet ka mamai ngarenghap sakedeung terus pok deui nuluykeun hanca omongna. Kang Is nu niat nikah ka mamai. Ya mai dangukeun geura. Asa teu puguh hirup akang teh. Lamun taya belaeun mah nyaa nyatana nu jadi anak. Coba geura saha nu bakal neruskeun turunan mun Kang Is teu nikah deui saha? Da asri masa ukur awewe gabug. Saur dokter oge kapanan gabug, rahimna oge gabug. Moal kagungan putra sanes mai. Mamai mah sanes pelakor henteu. Mamai mah henteu rabut. Akang nu dosa mah jep nya. Ulah nangis. Ceuk Ismet. Tapi nu ceurik kalah beuki Rosa mitra. Nangis mamai mah. Ya, Kang Is bade naros. Nah, mamainya Kang Ismet. Mitra kaum dangu ditanya sa model kitu nu ceurik teh unggek terus ku Ismet didangheakeun beungeutna. Laju diseseup tarangna lalaunan. Tos tong nangis. Jep ya mai. Akang rek nanya sekali deui. Nah nyaan mamai teh nyaa ka Kang Ismet. Tanya Ismet kalayan Daria. Nyaan atuh Kang. Mamai teh nyaa ka Kang teh. Sok emut geura ku Kang Is. Lamun tanya mah mamai teh moal sudi kudu jadi pamajikan anu kadua. Sasati wayuh Kang dicandung. Cek mamai dareuda. Nempo petalaku samodel kitu pok Ismet ngupahan deui. Syukur hari kitu mah. Tapi lamun mamai leresnya kakak. Jep atuh tong nangis wae sok geura emut.
Akang teh nyaah ka mamai teh. Mana atuh imut mamai anu manis teh mana? Cek Ismet. Dikitukeun atuh belenyeh bibir mamai anu ipis teh ngarenyuk. Tapi bangun anu dipaksa mitra. Barandene kitu. Talaga cimata mamai masih angger keneh bedah, masih keneh ngocor, ngagolontor. Mapai-mapai pipina. Lengan Ismet hidang laju nyusut si panon mamai selengok dicium. Karasa keneh eta oge merebaina cimata anu haneut. Ya Mai, mun botol sok putraan mah Kang Is oge moal kadi ka mamai. Kunaon kitu? Arek kawin jeung botol we. Cek Ismet. Rada tarik. Kang Is mah sok aya wae. Mamai seuri ngaceleukeuteuk mitra. Di antara sesaing hakna. Nya kitu. Tembal Ismet. Bari sarua manehna ge seuri. Leungeuna ngusap tarang mamai. Ari ningali mamai nangis teh. Akang masuk hayang taeun. Hayang naon? Tanya mamai penasaran. Hayang siga kamari deui geuning. Tapi mamaina ulah ngajeritnya. Ngadesahna tong tarik-tarik teuing. Isin di dieu mah aya bi omah. Kang Ismai jelatit mamai nyiwit. Aduh. Tong kadinya atuh nyiwit ka dieu ye. Cek Ismet bari baragadal mukaan kancing ka mejana. Porosot celanana dibuka. Mitra kaum dangu. Di luar hujan kadenge keneh sorana. Angin sakapeung karasa hiukna. Kana jalur-jalur kai luhureun jandela. Lampu di kamar geus diganti ayeuna mah kudu hejo mitra. Mawati sting trim tapi matak ngahudang ciciptaan. Kana alam kaendahan kawas Ismet, kawas mamai nu nyacapkeun peuting pangantenanana. Berai berang datang nembongan minuhan herang mata repeti ngajirindi ngesian lulurung batin. Mitra kaum dangu singkat carita. Kocapkeun dina poe isukna wanci panon poe lingsir ngulon. Sanajan bari kaleked Ismet ninggalkeun tempat imah kontrakan mamai. Ngageleuyeung dina Honda. Terus kana beca. Hatena asa kacida beratna ka mamai teh. Loba pisan kapanujuan dina diri mamai teh. Mamai resep kana musik, kana maca, siga manehna jeung loba pangaweruh mamai teh tina perkara eusi dunia. Ari Astri mah lain deui. Cek Ismet mah Astri mah ilahar we kawas kalolobaanana awewe. Hayang nyieun baju model itu model ieu meuli kongkorong gelang naon ku hanteu. Ngilu arisan ngaganti kursi dunia wanita nu geus teu bireuk deui. Mamai mah sejen kitu nu karasa ku Ismet dina mangsa harita.
Kungsi sakali mangsa Ismet mahanan duit ka Mamay jeung ka Astri sarua lobana. Isukna di imah Astri nembongkeun Ali jeung kurabu emas anyar meuli. Tapi basangan jang ka Mamay mah bet aya gitar. Anyar deui gitarna teh. Asa teu lumrah jeung nu sejen karesepna teh. Manehna disuguhan 3 lagu ku Mamay. Bari nyanyi teh leungeuna nyintrekan kawat gitar atuh beuki reueus we Ismet teh kayungyun ku kabisana. Den, jalan rik-rik mah di dieu Den. Gebeg lamunan Ismet kagebah ku sora tukang beca nu ngahegak ngahudangkeun sawanganana. Sabaraha mang? Pasian we 50 mah Den, ceuk tukang beca. Lang Ismet ngahuleng asa mahal teuing ceuk hatena. Pirati pengkolan Profesor Yekman dati handap mah kana Honda. Tapi teu burung dibayar sapamenta tukang beca teh. Nuhun Den, ceuk tukang beca kalayan daria. Geus apaleun mitra tukang beca teh. Eureuna hareupeun pisan imah Ismet. Katenjo mobilna ngabagug di garasi. Tekung si kaketro dapanto geus dibuka ku Astri. Nu nangtung bari imut ngagalenyu mapagkeun Ismet nu jadi salakina. Geuning nembe ayeuna ka mulihna. Pokna bari nyekel tak-tak Ismet. Nyebutna teh kakak ka Ismet mah. Beda jeung Mamay nu nyebut akang. Lah aya bae puguh. Aya bae kumaha Kang? Nya jeruk teh keuna ku hama. Kurang riksa sigana. Gek Ismet diuk satengah ngabebeutkeun maneh kana kursi. Tetepna cileuyeuk alatan kurang sare. Geus ngagulang gaper pamajikan ngora teh. Kak, kamari aya uang ganda. Cenah rek dicara sawah. Ceuk Astri, tapi ku Ismet tepati dipalire. Kalah pok mehna ngomong. Kelanan hayang eut kakak mah, hayang eut. Tuang we atuh, tuang sekaliannya. Antong cai we. Tembal Ismet. Jung Astri cengkat ninggalkeun salakina. Ismet ge nangtung ngajugjug kamar. Bari ngajengjing koper. Dug ngagoler kop kana rokok dina pesa ka mejana. Dicokot sabatang kalawang dialungkeun nu sawarehna mah puluk ragrag kana meja leutik. Cengkat sakedeung tuluy ngahurungkeun rokok dug deui ngedeng. Keur naon Mamay ayeuna nya? Garentesna kacipta sarengkak paripolahna. Hatena teu meunang dibangbalerkeun. Kadeudeuh nu gembleng ka Mamay, cinta nu datang nati panderi melit muhit dina jero ati Ismet. Mitra kaum dangu sarebung haseup rokok ngapung ka luhur. Diteuteup we ku Ismet teh. Jang elek, beungeut Mamay satukangeun mulekna haseup. Nyeh Ismet imut. Kang Is masih gak mau segala digegel. Cek Mamay, basa tadi peuting. Nah atuh sanes nyingcat. Da resep. Tembal Mamay. Ongkoh nyebut siga maung, ongkoh ngajawab resep, mitra. Sagalana pikaresepeun Mamay mah. Pikanyaaheun, pikadeudeun.
Is gumunjang nyalira. Cek Astri asa heranen. Barang nempo salakina surah seri sorangan. Mulangkeun pikiran Ismet ka asalna. Gebeg Ismet ngagebeg. Basa nenjo Astri geus aya di hareupeun. Mawa gelas dieusi cai herang. Eta inget ka babaturan kakak. Mang Omod ngaranna teh. Jeung manehna kakak atas di tas ka Garut teh. Cek Ismet. Mis bae kaceletot letah. Kacaletot letah ngomong mantas di tasi. Samemeh Astri sadar pok Ismet ngomong deui. Eta tuh dari sumpah teh matak pikasirieun. Mang Omod mah daek pecak cenah sa Bandung cenah. Iya kakak aja. Cek Astri bade nyodorkeun gelas. Sok simpen weh. Kagok keur nyesep tembal Ismet. Astri ngagoloyoh kanggon. Tuluy ngagoler igireun Ismet. Direret ku Ismet bari nyerengeh. As tos hoyong etanya kakak capek. Astri nyerengeh. Laju ngalieus micen beungeut. Tapi teu lila malik deui tuluy ngakeupan. Kakak. Galuh we tanah uwa ganda teh nya. Ngarasa mah urang janten lega. Sabaraha cenah rek diicalna? Hoyong 125. Ulo. Di mana tuh kakak gaduh artos sakitu ageungna? Asana ayeuna mata can aya. Keun bae da abdi aya. Geuning. Nah, di mana? Panjang celengan. Coba arisan di kantor kakak kantun abdi nu teu acan kenging. Cek Astri. Karalek di koro Ismet. Neureuy ciduh. Deui Astri nembongkeun ka gemina. Astri mah tara mealian barang teu gede gunana di mah. Dahar teu boleh aya deungeunna teh. Tapi bisa keneh manehna neundeun duit nyesakeun tina balanja. Mangga wae atuh. Ari Astri kagungan mah. Asal tambihan ku kakaknya 10 deui da kirang. Aya sugan 10 mah. Tembal Ismet. Bari sarebung deui haseup nyerebung tina rokona nu diseuseup. Langeor haseup dituturkeun ku paneuteup terus mumbul. Teu kahaja breh we. Ka tembong aya gambar orok dina lomari buku. Lucunya Kang. Cek Astri. Kawasna manehna nenjo paneutup Ismet. Nya tembal Ismet pondok. Resep teman mun abdi dipercaya gaduh budak. Lucunya Kak. Cek Astri. Kerlak deui Ismet neureuy deui ciduhna. Seprokona diseuseup deui jero pisan. Memeh mudalkeun haseup diseuseup deui. Bul we haseup teh mulek kaluar tina liang irung. Tina bibirna geus kitu mah bes kuntung rokok dibebeskeun dina ubin. Jadi kumaha cenah uwa ganda teh? Cek Ismet ngahaja nanya kitu. Nyalenggorkeun ka sedih Astri. Mohon kitu weh. Keur naon cenah make jujualan sagala? Kanggo bayar uang pangkal sakola putuna di centin ka SMP. Nagesain SMP gitu? Mohon. Mun urang gaduh mah meureun ayeuna ge tos kelas 5 deui. Da eta ge ngan kacek 1 tahun nih kana teh sareng urang teh.
ngadenge pok-pokan ti Astri sa model kitu gilak Ismet malika pamajikanana. Seredet hatena nyeredet. Dedeh gelis gerentes hatena. Kakak tepalai kagungan putra. Cek Astri. Mun dikersakeun matukan tenan bae. Kumaha atuh Kak? Da saur dokter abdi mah moal dipaparin turunan. Mohon Kak. Abdi oge disarankan ku dokter teh cenah tiasa tapi kena dioperasi heula. Ismet netep banget Astri. Mitra kaum dangu 10 tahun katukang. Maneh nage kungsi pakait janji jeung Astri rek hirup babarengan. Ayeuna geus laksana. Aduh, nah dia na tega mun aing balaka. Yen aing geus kawin deui, gerentes Ismet na jero hatena. Kakak. Hah? Babaturan abdi ge Kak geus 13 tahun nikahna tapi teu kagungan putra wae. Tapi nikah deui pamagetna. Cek Astri. Kumaha mun kakak kitu? Tanya Ismet. Bade nikah deui kitu Kakak teh. Astri malik nukangan. Tapi gancang dibalikeun deui ku Ismet. Sok babarian ari taeun teh. Ieu mah kumaha lamun kakak sigar rencangan Astri? Abdi mah bade bunuh diri bae. Hah? Abdi mah bade bunuh diri, kangge naon hirup di dunia oge. Tembal Astri semu sepa. Mitra kaum dangu asa dibentar gelap mun geus mah Ismet teh. Polonyon weh kekepanana dilepaskeun. Aduh, asa cepet teuing. As pamali ari sasaruan kitu teh. Da dunia teh teu heureut ieu, cek Ismet sanggeus ngahulang. Arit kitu tos kumaha atuh saha pamaget nu karsa ka istri gabung ari sanes ka kakak mah. Saha nu karsa ka abdi ari sanes kakak mah. Abdi mah maot oge moal aya nu nyang cerikan, anak teu gaduh, jelema teu boga. Tembal Astri. Jeletit kana hate Ismet aya nu ngajeletit. Tarik pisan. Perih jeung karasa meninganas kacida-cida. Cinta anjir aku mantan muda wani asik keteresna medah tina sanubari wilujeng angkat junjunan nu ngagpae imut manis. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Cacaritaan Astri nu diucapkeun dibarengan kurasa nyababkeun aya nu ngageuri dina batinna seseleke sumeleket. Nyaan kakak moal nikah deui Kak. Cek Astri. Sirah Ismet dibalikeun ku Astri. Sinanyang hareup ka manehna. Moal. Nyaan moal. sumpah demi naon? Demikian. Demi Allah gitu. Alim kakak mah mau wajenengan Allah. Demikian. Tutunya cincirining kakak gerek nikah deui tingali geraka. Korejat Astri hudang mitra. Terus lempang ngajugjug lomari. Telila datang deui mamawa peti leutik nu diukir. Tah, tingali tah Kak.
si pajar abdi kalaka sacarita bungkul tah. Naon eta teh? Ieu teh obat tidur. Mun kakak nikah deui nepi kana ceuli abdi ieu bakal dilag-lagu abdi kabeh. Kakak teh bakal mendakan abdi tos jadi babatang. Tos jadi bugang. Gebeg Ismet ngagebeg. Basa maneh narek ngojengkang ngarebut sepuh, tapi rikat pisan Astri nyingcat. Terus ngiles di kamar. Aduh, lebih kadinya pipikiran pamajikan teh. Gerantes hati Ismet dina mangsa harita. Haruh, Ismet ngarahuh mitra. Mitra kaum dangu, telila torojol Astri datang deui, goledag deui ngagoler gigireunana. Basa ditetep ku Ismet manehna ngalius mitra. Mun teh mah kajadian kawina Ismet ka mamai teh kaambeuk ku Astri. Terus manehna luluasan dedeh teuing mitra. Jaba geulis Astri teh. Meureun disampakeun manehna jadi babatang mah mana teuing Ismet oge kelenger. Ulah nepi ka kejadian. Bisa hal ieu teh kajadian asal aing kudu papisah jeung mamai. Cek Ismet teu waleh galecok ngocoblak dina jeroning atina. Tapi kumaha bisa napisah jeung mamai? Sakieu cinta geus uratan, geus akaran. Hamo beunang dibengkakeun deui. Haruh, Ismet ngarahuh. Telila kadenge Astri semu sesegeruk. Terus dideketan ku Ismet. Biasa Astri mah. Ari geus seurik balilihan teh teu kaup manehna datang elat segeruk seurik. Mun manehna aya maksud hek indit sorangan segeruk deui seurik. Jeung mun diupah apeh seurikna kalah beuki rosa. Teu pikaharetieun. Astri, tong nangis atuh. Moal as kakak moal nyari Astri jep tong nangis kakak teh bingung itu kebon jeruk diserang hama. Aduh, kebon jeruk diserang hama tada teuing bendun apa behi geus lila kakak teh meninjau ka daerah. Teu meninjau ka daerah teh maksudnya geus lila. Sok tong nambahan kabingung kakak atuh. Kakak teh keur pusing ku pagawean ieu teh. Jerut Ismet turun tina pangsarean kop kana bungkusan rokok nu tadi dialungkeun. Didudut sabatang terus diduruk. Gidi gelempang antare lalaunan katepas hareup gek diuk dina kursi buludruk nu bulao kolot. Mitra kaum dangu beda jeung mamai. Ari Astri mah tepati resepeun kana musik. Kaciri kaset ge kalah dijual.
Radio ge cukup basana. Tapi parabot imah pertek segala ayah. Nepi ka bisa nyewa-nyewakeun piring sagala. Bakat kuloba. Ladang nyewakeun piring dibelikeun deui piring. Tambah loba. Pinter usahana mah. Pikayung-yuneun. Ari mamai mah sejen. Basa Ismet nganjang rek nginjem payung teboga cenah. Harita hujan teu daekeun wae raat, tapi ari gitar mah ngaja meuli. Atuh kaset oge mending ngabagug, lelaguan ngabarak dina meja. Tapi payung mah teu kabeuli. Mun diberesan mai, cek Ismet harita. Tanya nih atuh Kang Is. Tembal mamai. Mitra kaum dangu mun mamai anyar gajihan. Anu pangheulana kapanggih ku Ismet teh kaset jeung buku anyar. Ari Astri mah baju anyar jeung selop atawa tas anyar. Dua parangi anu beda. Tapi duana nage pikadeudeheun. Mitra kaum dangu. Bedung magrib kadenge najan hawar-hawar. Sora adan ngoncrang dina radio. Ismet ngarahuh bari galecok na jero hatena. Allahu Akbar. Anging anjeun nu kawasa ngarobi sagalana. Cenah terus cengkat tina diukna sup ka kamar. Di jero kamar Astri nu basa tadi cerik masih nangkuban keneh. Tapi geus repeh kawas nama. Basa disingklakeun bukna ku Ismet ka tukang. Aya nu nyaredet dina hatena. Karunya Red Ismet ngareret kana gambar orok nu gede naker dina pantolomari teh. Astri ya Astri cek Ismet bari lalaunan ngaguyahkeun pamajikanana. Tapi ukur obah saeutik Astri teh. Ulah bobo magrib pamali cek Ismet deui. Tapi angger Astri teh obah. Lalaunan awak nu ngalampanyai koneng teh disimbutan. Sirahna diusap lalaunan sausap. Dedeh ka Astri teh. Ismet oge, tapi kumaha? Da hirup teh perlu boga turunan. Nyaho mitra Ismet ge ieu teh lain kahayang Astri. Tapi kapanan manusia teh kudu usaha. Usahana taya deui iwal ti kawin deui. Cek Astri tadi bisa boga budak cenah tapi Astri kudu dioperasi. Operasi teh leuheung mun hasil. Coba lamun henteu, hartina manehna kudu leungiteun Astri untuk selamanya. Tapi cek Astri keneh, mun Ismet nyandung manehna rek tega kana pati. Atuh keneh-keneh we leungiteun Astri. Haruh kadenge Ismet ngarahuh panjang. Buukna dijenggut ku sorangan tarik pisan. Biwirna ngenyot rokokna, kenyot nu pamungkas, sup kana asbak, laju dikekesek. Tuluy pejet.
Mitra kaum dangu, basa Ismet lempang laun katetep gambar budak teh, tapi basa ditetep deui asa beuki nyeredet hatena teh. Geus 10 tahun ngarep-ngarep datang nu kitu teh. Mimitina mah Ismet teu weleh sugan jeung sugan boga budak teh. Tapi sanggeus dipariksa ka genep dokter, tetela Astri teh gabug alias hapa alias mandul. Mimiti nama Ismet sumpah jero hatena, rek narima kana takdir, keun bae teu boga budak oge. Tapi beuki lila beuki loba tetenjoan, beuki kabisa mun ngadenge babaturan sakantorna ngadarongengkeun anakna teh. Tah nepi kapanggihna jeung mamai, bibit cinta datangna teh gancang pisan. Melit muhit laju uratan terus akaran. Ari ayeuna sanggeus mamai kapimilih ku dirina, piraku kudu dilepaskeun deui. Atuh sarua bae jeung ngajajawet hate sorangan. Tapi leungiteun Astri ge santang tu Ismet bisa tentrem hirup jeung mamai. Santeuna mitra kapamajikan nu geus 10 taun dilana hirup babarengan, tangtu manehna bakal diudag-udag ku rasa dosa. Nah atuh mitra anak cedak teh pantolomari ditonjok ku Ismet, diteunggel pantolomari teh. Astagfirullah, Kak, atas maghrib. Cek Astri ngorejat. Iya langit main apuk ya, omong Ismet nyalenggorkeun kaayaan. Maehna Malik, Astri keur diuk nanggeui sirahna. Kasarean abi teh, Kak. Pokna, aduh bae atuh bobo deui. Ali lieur mah goledag dari Astri ngagoler, laju dideketan ku Ismet. Belenyeh Astri teh imut, padona carindul jeung beureum. Moal salat maghrib, cek Ismet. Nyaeta nu pamangan. Alah atuh kakak kudu puasa ieu mah, tembal Ismet ngagonjak. Kudu puasa cenah mitra, padahal tadi peuting oge mehna geus seubeuh ngagulang gaper pamajikanana anu ngora. Dikitukeun sarengeh Astri seuri tuluy nukangan, bade ngarawel simbut laju dikurubun nepi ka saluar awakna. Kak. Hah? Mun bade tuang wawartosnya. Moalah sareubeuh kakak ge, cek Ismet bade terus ka tukang rek wudu. Mitra kaum dangu, di tukang kasampak biirah badegana keur meresan pangepelan. Benang nyeusehan. Aden, bade tuang Aden. Pokna ka Ismet, rek salat. Kumaha anak teh cager bi? Pangestu Aden, kantun mamayuna lah, kantun ogona. Omongna bari nyerengeh. Bagja atuh bira sakitu ge, keun ogo-ogo ge
teu boga masih gaab di sangsara. Kun aden danom keneh. Engke oge. Ismet nyerenge, mitra kaum dangu lain birah wae. Sadaya ge sakurnu ngabeberah diri namanya di tanah itu. Anom keneh engke ge bakal boga encan waktuna. Gitu kieu ngarupahan. Padahal eta kasepi teh moal kaubaran nepi ka iraha oge. Nya Kang Uban nu gaduh wewengkon Ciwidey tah. Kapanan jelema teh kudu boga turunan. Ceuk pabehi oge sanes kitu mitra. Mitra kaum dangu sok kabita Ismet lamun ngadenge batur sakantor ngadongengkeun anak-anakna. Ngagorah bangun nu reueus, nyaritakeun kabangoranana, kalucuanana, endah pisan dina sawangan Ismet mah. Mun pareng ngaluhuhan riungan, nu pangheulana ditanyakeun teh anak. Tos gaduh putra sabaraha? Lain nu ditanya geus boga mobil sabaraha, geus boga imah sabaraha, geus boga pamajikan sabaraha, lain mitra geuningan. Tapi nu pangheulana ditanya teh anak. Tara sugan sakali we nu nanya geus kagungan mobil atawa tos sabaraha losin kagungan piring. Tetela mitra anak teh rajaning kabeungharan. Taya deui nu leuwih luhur ajenna iwal ti anak jeung apan manusa teh kena ku kolot, kena ku ruksak. Saha nu pinguruseun? Nya saha nu bakal mikadeudeuh iwal ti anak mitra. Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun, cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun, dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina, dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.